ojeknya nih tah. Oh iya suguna teh nya. Ah kajenteng. Maafnya. Kemana ih? Kurang ngojek helang ki. Maaf lain ku mun nyimpang ya. Maafnya. Hewan apa yang bajunya besi? Ye, tutut bener, mantap. Berem jawer hayam pandang coklat kopi gude. Si eta kenaon sia? Hah? Kenaon? Kecilnya kenaon? Tunggu Ngurek. Ih mun setelana alus kitu mending Ngurek ge. Ate selana sepokat. mending dulu gawe. Ya non. PT pemulung profesional. Mulung profesional, mulung naon wae profesional teh. Syaratna ijazah PAUD, TK, SD, SMP, SMA. SMA teh urang teh sakola. Sekolah Inggris ya pengalaman naon atuh? Kerja bakti. Anjing sia kerja bakti. Heeh. Ah geus we bakat jadi supir atuh. Supir naon? Supir muning. Jing super muni sapa poe orang di dia super muni sawah ieu. Ngitung musim. Musim naon tah? Musim nyamut, musim panen. Panen naon ih? Ya panen ieu. Tah, ieu tah. Pare, Panen saha ieu? pare nu abah, Basaha? bah. Basarip. Super muni mah orangnya di dia tuh geus ieu. Geus Pengalamannya. can. Sugan teh cikain teh. Geus pengalaman. Kene sia aya mah milu gajeng demen. Gawe naon? Gawe nama genah ieu. Diukra. Gawe nama heuh. Naon ieu? Sia udang isuk ke ti jam 2:30 lah. 2:30 Janari. Subuh. Heeh. Tah udang mani ke kameja entong ke kameja sih, simple dan nama ke kolor gitu heeh. Tapi bisa menghasilkan duit gede eta teh make ke kolor doang. Tah eta sia genah gawe nama diuk. Nungguan gelas, nungguan gelas. Nungguan gelas tah. Lamun rame bisa mencapai 300.000. Nu bener lamun teu rame bisa mencapai 2,5. Persyaratan naon? Persyaratan nama asal daek we tama daek we. Aing geus puguh. Fasilitas kurang dibere gelas. 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 Salosin kurang. Salosin. Tinggal ngajagan gelas. Gitu. Sudah kumaha ieu teh? Ngajagaan gelas maneh di sisi jalan beri kieu. Anjing eta mah nyapir. Bisa eta mah teu eusreug. Rek mah. Ah mun keneh molor aing sapoe. Daripada molor sia. Mun keneh HS. Murah lah. Ah aya mun keneh ngurek eta mah jadi tukang. Ih, sia teh ngajakan gawe mung. Jadi tukang ngurek mending daripada ngadengkeun si aing itu. Umpana mah kenaon eta? Umpana mah kenaon? Ai kadeuluna. Ngan gitu gila. Ah lu kege di santo. Tamang ieu ke pergi muning ngeunaan. Badag. Aya di imah teu dibawa. Hah? Teu dibawa. Jaket telepis, ngurek bisa Ah kumaha aing we sih mah kitu. Dia biasa di mana itu? Can menang-menang. Menang teh teh. Can teh tadi. Itu jam barat, itu jam 1 ke jam setengah genep yuk. Si Paraban sudah belut naku sia. Pan geus tadi urang panglana datang ka dieu. Si anjing pantesan aing teu menang-menang. Geus lain mah ieu ke urang ya, imah urang mah. Harupun imah aya taman. Ketemun imah aya taman, digireun imah aya taman, digireun deui aya taman. Sayang ke kolam tinggal lempang ngeunaheun. Di mana itu? Hayu milu lah ayeuna mah. Urang ngopi itu gaskeun dah. Kajian dieu pan ya? Lain dari situ orang. Itu jalan ka dieu lain. Tadinya orang poho ogo kotor. Bae masaran kan soho. Apa? Orang aya taman kan. Kemana ada yang kita? Kita. Ieu. Dipigan ka kuan hui. Kayaknya ayo turkeun urang. Imah apa ka gunung? Hah? Apartemen Imah Deka hayu milu. Masih jauh teu? Aya 50 kiloan di mah. Gunung tinggi na ieu teh. Enggak. Sadon modoh. Mana sih imahna ieu teh? Ayo Ih. Jauh tuh tadi aing nuturkeun sia. Ih, Ayo dia. kuat yang bodoh. Ya. Bisa duduk kan dia.
Tah ieu imah urang. Oh iya nya jan. Ieu apartemen. Oh. Tah beuseur nyaneut. Nya. Beuseur nyaneut tah. Oh iya suguna teh nya. Kajian teh maaf nya. Ka mana ih? Urang ngojay heulang ke. Maaf lain ku menyimpang ya. Maaf nya. Maaf. Maafnya. Kepan jeung urang rek ngojay rek moal gerah ha. Arek moal.